Alhamdulillah geus bayarkeun duit si Kurnyus teh. Tapi loba kahayang nang gila teh. Teu boga duit saperek prakaca. Nya yang daging hayam ieu teh can kabidan, can ke umi beurang deh. Bogi. Naon Dudut? Boga duit SD tuh, Pak. Teu cukup sakali Dudut maneh mah. Cek batur teu boga. Kalau aku kolot tuh boga, bisa besok boga kolot mah. Ah teu boga we Dudut teh. Di kamari teu mah itu si Kurnyus maneh teh. Bejana 10 juta cenah. Mah keur mayar hutang hungkul. Apaan cek maneh kamari mayar hutang hungkulin Dudut? Terus jang naon deui atuh neangan duit maneh teh? Hayo we unyam inyem. Keur keperluan sehari-hari, Pak. Usaha atuh gara Dudut maneh teh. Sia mah hayo we nginyem aing ke mayar anak kumaha geura eta Dudut. Ah niem deui we si Kurnyus keur mayaran. Atuh gali lobang tutup lobang meureun Dudut aya kitu mah beres-beres hutang maneh. Bae yang penting mah kebayaran we. Nyata Dudut jangan begitu sia teh. Wage ripuh Dudut gali lobang tutup lobang teh sia mah. Jaba dimusuhan ku batur, jaba ditatagi, hutang gede keneh kaitu ka dieu. Entong ah. Ah menaon mah Bang nginjem jeung dulur mah. Boro-boro moal naon Dudut? Maneh teh. Anu deukeut oge jadi jauh, sensitif Dudut masalah duit mah. Sabeudeut teuing ah eta mah rek ngawaro rek henteu. Nya heuh atuh cadi pasea jeung dulur oge. Wah, Dudut aya duit teh geus aya can, butuh aing ya. Kada oge dibayarkeun geus tagih deui. Ye, atuh hak aing eta mah duit-duit aing keur butuh. Kada oge kemari nginjemna oge. Ah, teh hayang nyawa aing mah pokona mah lamun eueuh anu 10 juta na wayahna bungana heula bayar ka aing. Pancep maneh 2 bulan lin. Heuh, 2 bulanan anu 10 juta na mah. Ngan aya bungana mah iraha we aing butuh meureunnan. Kumaha teh nyus da teu boga duit cenah mah. Tah cokel we panaon ieu. Matakna tuh kagawe sia teh, sia nginjem we mayar tara. Terus waktuna bagi dibayar. Anu nginjemkeun mah wajar we Dudut, nagih oge. Bisi poho maneh ngingetan aing mah. Kalau gak kemari nginjemna oge. Terus mana boga naon atuh ayeuna? Jang mayar ka aing, jang mayar bungana. Boga teh boga naon, kau ge dibayar. Hege sia atuh ari teu boga duit mah. Ngan aing hayang nyentreuk 2 kali. Hangga bae sintrek we, teu boga duit teh Dudut mah. Kalau ngan ari bungana mah kudu dibayar jeung pokona. Ieu mah dendaan hungkul, ka dia asongkeun cili maneh. Ulah deui. Sabar hatuh. Atuh si sabar tarimakeun we ti tasau nyam ieu mah tuh. Ah gaya hayang ngarek eta celok heula. Kieu bah hutang teh direndahkeun ku dulur oge.